Saya si jauh mah kena jong deh goblok deh. Tunggu. Gua pirage. Anjir, jangan kunaon. Ari mana kunaon eta tanggal jauh motor dipepejitkeun. Naon tuh mana kehead pipiluan deui. Tenang. Aing ke para rusi siap pipiluan deui kehead. Gandeng mana tong ieu mah bener. Ngelepus bari ngising atuh biar pusingnya leungit. Ari mana kunaon eta ada tetetan kitu. Aing tadi keur ngurek belut di sawah garing gran. Keur nongeng da aya nu najong gran ti sungsa bulu aing kana eta. Kana leutak nu garing. Darting sama de tepusing kumaha aing ngajak-ngajak sepiteng Kumaha sih aing can ngarti segera kumaha jelaskeun geus sing jelas pokona mah rahasia aspal belet-belet teuing jadi kieu ya iya nama iya aing teh tadi teh keur ngurek belutnya keur nongeng keur kieu aya bapak-bapak ngaliwat tadi kitu aing nyungsep kana letak garing ngarti hanteu sia bener-bener teh goblok. Ya, cobaan maneh. Peragakan gimana kuat? Nongking maneh. Yo, coba maneh cobaan nangtung. Kieu Cobaan ayeuna mah ye maneh ngurek belut beri nonggeng sok kumaha. Sok cobaan ayeuna mah ye. Ayeuna teh mah keur ngurek belut. Aya bapak-bapak ngalewat. Tah, rada kieu saeutik. kumaha kieu Yo, angkatkeun juna saeutik angkatkeun. Yo. Tah kieu kieu taneuhnya teu lilat teh yo. Jong peragakeun heula. Tah gitu yo. Deukeun sable. Kieu kira tuh aya aki-aki ngajejak. Oh yo, kieu yo. Kita kieu tah iser. Tah aing tadi kitukeun dijak kitu. Ngarti hanteu mana ayeuna? Aing ge. goblok sia nya bertiga deui meni kitu-kitu teuing ka aing Goblok udah siapa teu ngarti-ngarti kehead. Oh, siap belet aspa.